Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing soli-soliha patepang deui sareng barista dina pangajaran bahasa Sunda, pangajaran opat. Satu acan urang diajar, hayu urang ngadoa sasarengan. Dikawitannya ku ibu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, dinten ayeuna ibu bade ngajelaskeun ngeunaan kalimah ngantet lalawanan satu acan lebet ka pangajaran opat. Tiasa dibika halaman 30 hijinya. Nah, kalimah ngantet nyaeta kalimah majemuk anu isina dua kalimah atanapi leuwih anu disambungkeun jeung kecap panyambung. Jadi kantet teh hartina gabungan atawa digabungkeun. Kalimat majemuk yang isinya dua kalimat atau lebih yang disambungkan dengan kata hubung. Nah, yang akan ibu bahas hari ini tentang kalimah ngantet satata atawa sajenis lalawanan nu tiasa ditingali halaman 3 hiji. Kalimah ngantet satata atawa sajenis lalawanan nyaeta isina tentang dua kejadian anu papalimpang atawa sabalikna. Nu basa Indonesia nama isinya tentang dua kejadian yang berlawanan atau sebaliknya. Kecap penghubungnya ada beberapa nih, bisa kita lihat di halaman 31 aya ari, ngan, jeung, tapi, padahal, sedengkeun. Nah, di dieu tiasa ditinggalinya perhatoskeun ku hidep. Nah, di dieu ibu gaduh dua contoh ngeunaan kalimah ngantet lalawanan. Nu kahiji, bapak keur ngumbah mobil, ibu keur masak di dapur. Tiasa ditingali dua kalimah ieu ngabogaan kagiatan anu beda atau sabalikna. Ayeuna cuang gabungkeun atau diantetkeun. Bapak keur ngumbah mobil, ari ibu keur masak di dapur. Ari di dieu nyaeta kecap hubung atawa kata hubung. Ieu contoh anu kaduana. Abdi kelas 2 SD, Raka Abdi kelas 2 SMP. Nah, di dieu ngabogaan kelasna beda, tingali Rakana kelas 2 SMP, Abdina kelas 2 SD. Nah, ngangge kata hubung sedengkeun. Ayeuna lebet ka pangajaran opat ngeunaan pakasaban. Nah, ayeuna ibu bade ngabahas ngeunaan pakasaban. Pakasaban atawa patukangan nyaeta pagawean anu dilakonan ku manusa pikeun nyumponan pangabutuh kahirupan sapopoe. Pakasaban itu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, di sini jenis-jenis pagawean itu ada dua, yaitu jenis pagawean anu ngasilkeun barang sareng pagawean anu ngasilkeun jasa.
Nah di dieu aya pagawean nu ngahasilkeun barang. Nu kahiji nyaeta tukang mebel. Tukang mebel nyaeta tukang anu sok nyieunnan kursi, lomari, panto jeung sajabana. Nu kadua pagawean anu ngahasilkeun barang nyaeta patani. Patani teh ngahasilkeun pare, sayuran, jagong jeung sajabana. Nu katilu pamayang. Aya nu terang pamayang teh naon? Pamayang nyaeta tukang ngalalauk di laut anu bisa disebut nelayan. Salajengna jenis-jenis pagawean nu kadua nyaeta pagawean anu ngahasilkeun jasa. Contoh nu kahiji pramugari. Pramugari nyaeta juruladen dina pesawat terbang. Juruladen adalah orang yang melayani atau membantu penumpang di pesawat. Pagawean anu ngahasilkeun jasa nu kadua nyaeta kusir. Kusir nyaeta tukang ngandalikeun kuda. Nah, sok aya dina delman ai kusir teh. Nu katilu pilot. Pilot nyaeta tukang ngapungkeun pesawat terbang. Lamun teu aya pilot eta pesawat moal tiasa ngapung. Yeuna tingali ku hideup halaman 38. Kaca 38 ngeunaan mikawano istilah patukangan. Cik paraji eta ngahasilkeun barang atawa jasa. Jasa betul. Nu kadua jagal, tukang mencit sasatoan, eta jasa atawa barang. Betul, jasa. Kuli, tukang buburuh kasar, eta jasa atawa barang. Jasa tukang mebel. Tadi tos diterangkeun ku ibu, tos dipaparkeun, tos dijelaskeun. Kalebetna naon? Kalebetna ngahasilkeun barang nyaeta kursi, panto, lomari. Kuncen, ngurus tukang kuburan, jasa. Nayaga, tukang nabeuh gamelan, jasa. Aku hideup tiasa dibaca dina buku halaman 38. Ayeuna ibu bade ngajelaskeun ngeunaan nuliskeun kecap rajekan Dwi Purwa. Hideup apa? Naon kecap rajekan Dwi Purwa teh? Kecap Dwi Purwa eta ngabogaan harti. Dwi artina dua, Purwa nyaeta awal. Jadi kecap rajekan Dwi Purwa teh nyaeta kata anu diulang 2 kali kecap awalna. Kata yang diulang 2 kali kata awalnya. Contohnya kecap rajekan Dwi Purwa seperti tatajong, sesepak, kokotor, papait. Nah di dieu tingali dicontohna tatajong. Tatajong ieu awal kecapna nyaeta tajong. Ngan ditambihan rajekan Dwi Purwa yang ditambahkan Dwi Purwa yaitu menjadi tatajong. Yang kedua kotor ditambihan rajekan Dwi Purwa jadi kokotor. Ngartos sadayana ayeuna tah ditingali tugasna. Mengerjakan tugas halaman 31 mengenai kalimat ngantet lalawanan. Anu halaman 40 ngeunaan rajekan Dwi Purwa. Tugasna dikirim ke Google Form ya teman-teman. Dikirim dalam bentuk foto. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hatur nuhun.